Eta teh kompan teh sebenarnya jero teh emas dong. Aduh, aing kan tong ngimpi teh si Kiao. Di mana teh emas di kompanan, emas mah di kasan. Lamun di kasan curiga. Nah, curiga Tomat. kas tomat gitu maksudnya. Aing oge ieu YouTube wae ngomong. Tomat cenah. Henteu lah. Ya, berputar hidup Makanya makanya. bayaran nu penting urang salalehan. Ayeuna kokokan geus boga pamajikan tilunya. Alhamdulillah. Emang teu bebeja anu orang anu kolot. Ya, kahiji pamajikan, kadua mobil, katilu imah. Tilu pamajikan anak. Ya, modal teh. Modal. Modal teh. Jadi tilu. Nah, jujur cowok urang teh selama ieu nya ai pamajikan teh juga aconya, aco boga dua, ieu boga tilunya. Urang mah kabogo ngumpul. Coba aja. Opar. Lebih parah. Jadi Itu sabang-sabing. beda anu geus dikawin mah. Oh. Dikawin jeung pamajikan karena pamajikan Nah. geus kawin mah ieu kan tilu ieu Tilu. ya tilu ieu opat. Dua, kumaha sok beda-beda Nah, jadi ngurangan. Kapan tadi cek manehanana kumaha? Host ribu pisan. Aku cenah host AKTV kumaha ieu. Pohoan Rek urang. layar ka saheula atuh rek ka kokol ka urang mah hiji. Jadi urang sabarang di dia aya rasa sirik gitu. Sirik peloba mana Masalah kaboga atau pamajikan. kenikmatan apa yang kamu dustakan? Masalah irama-iramanya Lain maksudnya. Ya enak kieu, Kang. Hidupnya tadi teh urang kudu yakin bahwa di dunia itu orang berputar dalam kehidupan, ekonomi, apapun itu. Sampai aing jujurnya pamajikan punya kene katipu ku babaturan sorangan. Eta aing ke kamu carana eta. Naon? Kan dunia teh berputar. Lain maksudnya lain muter-muter gitu. Nasib jelema, Oh nasi. nasib enak pokok jeung abdi bahwa kalau zaman perjuangan jeung almarhum Arbowo nya kalau zaman-zaman Satraudihan lah. Ya. Terus ketika kita punya kesibukan masing-masing kan orang kan berputar teh kok punya pekerjaan ini, saya punya pekerjaan ini. Ketika kurang keterpurukan bisa maksudnya kok enak ke remaja-remajana pensare ke dampaknya dampak ekonomi lemah, orang bisa silaturahmi dari hambatan, ada memang masalah gitu banyak. Jadi orang silaturahmi kapan saja itu hak-hak kita gitu bebas gitu karena mungkin di nasional mah ya Pak orang kan ngajar kelas ini dia di nasional ini intinya cikokote bilang sabdi nah chat gitu kita lebih banyak sering silaturahmi walaupun kemudian tidak ketemu bertatap wajah kita bisa via gadget, HP apapun itulah bentuknya media kayak nama lebih modernnya Yang penting urang mah tetep we nya tetap menyampaikan duluran orang karena mau di silaturahmi eta manfaatnya luar biasa rezeki geus numpuk di dinya gitu eta menurut saya. Dia mengabas tentang kehidupannya. Terus orang penting kali untuk kaum milenial zaman ayeuna maaf. Kemudian orang teh geus kolot dibilang lain senior artinya di nasional. Urang mah ini anjir. Kayaknya orang kan baik. Mungkin orang mata aya pikiran gitu mungkin orang geus ngerasa pahit beurna kehidupan. Tenang naon? Tenang naon da meureun aya umur penting nyaho kadang-kadang pan ngorah heula. Iya, ada Iya, ikan maut euy. siapa juga nu ngaduakeun. Eta tuh mau pulang pakai sukan atuh. Gitu lah itu nama. Tapi dong ya selama Covid kompan Covid. Corona lah matanya. Aya Covid jeung kompan deui anjing. Ya, masalah kompan. Covid. Corona Corona. Acung selama corona seberapa kali manggung? sering. Eta rezeki sering. Abdi selama di corona manggung mah tetap terus gitu mengalir lah. Walaupun memang mana batasan tadi teh protokol kesehatan tetap dijaga. Terus wilayah oge bisa jeung teu bisa kan. Oh, di Wilayah. toko Ya tergantung sih. Tergantung kumanu beuh jeung kumanu hajatna. hajatna contoh. Contohna lamun anu hajatna beuh, mun hajatnya maksakeun. Kena hajat. Ah. Ada Malik Mayar. Kaden balik bayar Oh, gitu. jadi selama Covid itu kajian Malik Mayar. Ya, gitu. gitu. Jadi nyabulnya Mantap tapi ka bangkrut ya. Ya kata mana teh. mobil dekat setoran. Hampir-hampir digaet. Tapi pemajikan tetap aman nu tuanya. Hiji lah. Pemajikan tetap hiji. Di Pusat di mana-mana itu. Aing pusat atuh. Non Sabang. cabang. nah,
saya cabang silaturahmi bukan berarti orang beger. Kalau misalkan Ali nu tadi sebutkan Ali nu dapat ka bogo pemikiran iki ya Yang hati nah teh. sejenis Sejenis naon atuh. sejenis teh. Konteks sosial bisa nyahoeun urang mah kapolo ae atuh lah. Nepikeun ka kieu cong pas komplit heuh jeung kompan eta. Heeh. Pas kompan eta teh aing teh bingung dah urang teh nyaah heuh kana jadi kabogo teh kok. nya Minta pulsa, minta jas susu budak dan hiji mah anak, hiji mah. Oh, itu asal gitu aja jujur. anu kungeuk atuh gide-gide kungeuk tinggi Orang teh cok. Neng kumaha tuh ada geus. Geus tuh. Ini bukan nanya kamu teh. Neng jeung Orang Cibogot teh. anu hiji budak. Lain orang Cibogot teh. Cibogo mana lain nu eta. Di Cibogo mah sakedeung eta mah. Asal hungkul. Asal Di kawan area ya. ngabalaan hungkul Kalau berarti nu ka cilu mah. Kita wayang bae tahu nanti ke restoran cong sebenarnya kan balan urang teh raya. Misalkan koko lah, kurang misalkan kok. Nanti kacau pasti mau naik ke dirinya. Terus kasih bongsai, masih di mau naik ke. Oh parah rekan orang, ayo ikuti apa? apa? Kalau kerja udah yang, bung, senang orang ke insaf. Terus yang lain lagi nembung, Kata kasih udi. Kan rekan kenalnya saya si Ule jeung si Opan, kawarkeun kumaha. oh kabeh kalau Curang ke skila dan geus teh restoran teh jadi mah urang rek mental leasing. Leasing ke. Kalau Kang mah nggak secek orang mah gitu mah ngajual awe mah jadi germo atau jadi papi. Urang pernah ngajaran jadi germo. Nah, misalkan Om ini sebelum ada cewek cantik. Kasih Om teh kakak ka urang. Lain yang ke urang pada sampai kasih omna kan dia aku akal. Terus jadi gitu we. Terus kieu. Jadi gitu. Nah, urang ngalaman deui ke hotel. Hotel. Pernah hotel eta teh paling mahal. Bintang 8. Pikok gitu ya itu 8 gitu. itu bintang ajol-ajolan gitu Di mana itu? Mahal. Oh, Steudi. Si ieu. Tah, si ieu nu kasih Satya Budi mah. Nah, ngomong-ngomong. Lain ieu mah kadong da urang tanya ngobrolkeun jok geus atuh geus dik mah rezeki nu jam ena mah. Jok teh. Anu masalah selingkuh gitu. Masalah kabogo. Dia orang nanya, Heeh. selama akan jadi artis, terus kali ini saya teh ayang, sama kali kayaknya pancariku. Karek hiji nu kanyawan mah. Dah, bohong balik, jujur. Hah? Jujur. Sama nyelauk sih. Ente nyahuun. Itu main orang buka kamar masa lalu. Enak kan nggak sih bener. Sinten. Nah. Karek tilu Itu kali. ayeuna. Oh, seberapa kali kayaknya Juan. Kaliku SMS atau WA. Tah. Pernah euy baheula ieu carita. Lain cerita yang orang nanya pernah seberapa kali akan kayaknya Juan kaliku. Sekali. Oh, jurusan tak? Awewe aku. Lah, puting gitu sali kayu. Oh, eta kok. Lagi apa sih? Nama bete. Dibaca, dibales. Lagi diem aja. Nah, teuing lah teu apa. Aku kangen seperti itu teh. Wah, geus geunah hate diseloke terus. Ya udah seneng PC aja, PC apa? Belum PC teh make naon geuning lah, teu ngarti. Oh, ini masuk gua kan jadi anak. Subuh. Ayo gitu teh. Hanya bikinkan aja om dah pemajikan sayu semua. Masih ya, weh. Pas ya. Nah, itu dia rumah SM kayak semuanya pengen pakai sayang semua. Itu kok kejadian teh. Aduh. Masih ya lima tuh. Tadi lah. Nulis itu tutung kurang di mana? Ngobogohan tutung sana. Anu geulis atuh aing anu geulis isuk nanti. Itu pas ya, gelis tuh tutung. Ya atau kalau teman tutung, banyak tutung jangan tutung deh. Gitu anjir.
Enak koko tanya. Kalau boleh dibawa. Dia mah buka-buka. Ya mah baheula ieu mah masa lalu. Kabeh anternen oke heuh. Internet emang lah internet. Internet pernah sabaraha kali. Urang ditanya sarua sok. Oh. Koko sabaraha kali pernah ka nyahoan? Alhamdulillah weh. Can pernah? Oh, Jadi mantap. ali bulan kemarin surat mang urang we kapanggil ke di hotel. Aisyah mawa saha? Atuh tong atuh kan atuh ulah tadinya atuh dah. Iya atuh. Baik. Normalnya kan kudu blak-blak ke dia mah. Aisyah mawa saha? Cek urang teh. Pun urang mawa si Neng karena saha? Misalkan acong Iya, acong. Aing mau disebutkeun bahaya. Ah, iya. Balik ke pas ya euy. Asal pernah aing ngadengin karena teh. Soalnya orang nanya teh ka dieu yeuh. Pas dibawa ke hotlet ke hotlet Hotlet teh naon? peragi sare geuning kan. Hotel baru Kan hotlet. itu. Aing mah Pas naik yeuh. Urang teh. Ya Neng, urang kalebet we. Terus dibayar di hotlet mah curang. Naik. Neng, aing pernah bobogan jeung saat. Pernah caket sareng Koko Dako. anjing. Wah, gosip tuh mah. Oh, nepikeun ka teu tulusna tahu dah. Berarti koko rapi, jadi can pernah ka nyahoan. Itu mah rapi. Urang ka kami. Oh, kan geus kejadian ieu lah aja majikan. Berarti rapi. Aduh. Mana acong? Nah, Urang ge pernah kejadian sebenarnya mau awe. Urang mah ieu urang mau tutup ya. Urang ngeurio ieu. Ngeurio aja mun bener da pamajikan geus ngarimakeun. Bodoh teh nonton ke moal ge aing mah Ya. Pernah minang urang ka nyahoan. Ya itu ya cerita lucu ya lah ya cerita lucu. Anjing seueur heula. Lain udah cerita lucu teh konyol gitu. Berarti keur ngedit teh ya na komputer teh urang ajar boga komputer teh mah dia. 1:30 beres jam 2 video call si awewe teh ka urang. Nulis. Tulis atuh. Nya 11-12 jeung majikan mah. Itu mau video call mah yakin. kalah. Jeung pamajikan 11-12. Berarti jeung maneh mah hiji 0. Jadi itu hiji orang nol. Nah, terus lanjut. Di video call di kamar pemajikan teman kayak faktor elegan dan ya. Ya we kurang terakhir ya komputer yang sare kurang. Jadi udah bisa bangun cuma tahu katanya. Nah enggak bakalan temu. Ya saya tuh orang teh pernah kaset pasang nih dan ini orang ngomong teh kananya bener. Udah malam. Kita umas ingut bisa bau pamajikan itu so. Ku menyamurnya. Bau usaha. Jika aja. Berarti fokusnya kan HP eta ke video call. Pas urang ngalieu kan kieu kan. Tinggal atuh aing. Pas ngalieu ke kieu. Anjing tukangan ke kieu emang po. Kitu we coba ngedit teuing urang awewe. Aing teh api-api langsung aing teh teh takupkeun teh. Api-api nyanyi teh. Ngapain jalan? Langsung majikan teh. Mari teh cai. Api sudah nyanyi. Anjing pas ke kamar. Cara di luar. Aing ngaluang komputer keperengkan. Ember gitu teh. Ngalaman eta? Minang. Yang pamajikan yang mantap geus aneh. Urang pernah kejadian euy. Jeung pamajikan sedih mah sedih cok. Pas tinggalin buat urang sedih. Henteu. Agama udah gitu. Anger gitu. Urang pernah kejadian cuma omnya dan gaul kayak diajak ke semua baturan. Lebih ke kamabuk judi. Siapa pamajikan dia langsung cenah. Di kampung bagian itu. Pemajikan mana? Semua ngejual urang, tong diteun urang gitu, teun awewe gitu. Nah, tuh kesaksiannya si Acong saling puas. Tuh, tinggal neng tuh. Neng urang oge di ngaranan neng sabogoh urang. Itu pamajikan. Nah, lebih ka kieu urang mancing. Sabulan eta kok mancing terus. Geus pernah mancing. Terus urang geus perhatikeun. Di kaki itu ya. Lebih dekat juga. Soalnya paling jeung kokoh heula baru ngomong. Terus Nah yang didengikeun atuh cong urang curhat. iya mulai ngadengkeun. Iya rame itu endingnya ya ke dia. Terus disisut anu milih cerai milih mancing. Allah. Aing dia
bobogan so. Oh, Kurang. Ah, lebih kawirida orang Wiridan Asbe. lain, cerai, tong cerai, Oh, cerai, cerai mancingnya. Ah, milih mancing lah, aing daripada cerainya. oh. So, Jadi mancing. ya mancing ya terus cerai cerai. cerai tulus. Hah? Itu, cerai itu mancingnya. So, apa? Oh, jadi ada tanyakan banyak. Gitu kan. Coba ngomong lah ya, nah orang alhamdulillahnya pelantaran orang rek manggung, nah, Orang inti nama orang alhamdulillah tidak silaturahim kaunya. bisa ngobrol deui urangnya. Inti nama Koko, Kun, termasuk Abi, terus kameramen Caca, si sehat ya. Amin. Si jangan kurang lolos di pandemi ya, terus orang bisa aktivitas normal deh. Nah, eta. Rezeki deh orangnya deh yang berhalal.